kalayan judul Samagaha di Cempala karangan Ki Leksa. Nyangageun mitra Samagaha di Cempala sumangga urang kawitan dinten ayeuna. Sok kabarayun sadayana. Hancana anu katunda waktos dinten kamari parantos dugi ka dilatih ilmu kaprajuritan supados tiasa ngayonan jalmi anu jarahat. Kitu kaula nun. Ceuk Ki Durgali, manehna usul supaya para pamuda dilatih perang. Alus pisan eta usul teh, Durgali. Memang kitu kuduna, euy. Daya salahna pikeun ngaronjatkeun kawaspadaan mah. Tapi saha nu sanggup ngalatih, saha nu dianggap mampu pikeun ngawarah para pamuda. Ceuk kapala desa bari rutret ka sararea. Naon lepatna paminyuhunkeun guru ka nagara we kitulah. Supados mantap gitulah. Ceuk hiji lalaki usul kalawan danes. Nya, jika menak nagara ge moal burungnya luyuan. Keun atuh ari kitu mah kaula pisan nu baris ngadeheus ka juragan patih. Urang ngusulkeun masalah ieu. Upami teu lepat parantos dugi ka dinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Harita teh wanci sariak layung, kala hideung jeung kala biru daratang ka sisi lemur. Bus ka warung ngadon jajan saseubeuna. Geus seubeul barang dahar lain mayar tapi tukang warungna diringkus. Ditalian kana tihang sungutna di dedetan lamak hideung. Cakakak dua garong teh seuri bangun bunga. Hahaha, suka lagi masih adik. Hahaha. Cek kalah hideung, wing mah can sugema. Sabab can laksana malas ka nyeri ka urang dieu. Ayo akalah. Urang ngajar lemur. Teu kudu ngadaguan peuting lah. Cek adina geus teu sabar. Da eueuh nu dipikasieun rasa maneh geus tamat guguru. Ish, keelanan ge adi. Ulah sok getas harupateun. Ari naon-naon teh ku urang tanya heula si peot. Urang tanya heula teh si peot. Ngarah teu capek ngalengkah we mah. Ceuk kalah hideung terus malik ka tukang warung nu geus aki-aki. Awakna peot, buukna bodas, make iket baju kampret. Aki-aki, aki-aki kolot kumaneh. Wawuh jeung nu ngaran si Durgali. Aki-aki tukang warung teu nemalan. Ukur panonna we buncelik lantaran sungutna dicocokan. Heuapan teu bisaeun ngomong. Pokala biru teh nimrung. Akama rek bisa ngajawab kumaha tuh sungut apa dicocokan. Oh biru euy. Sugan teh bisaeun ngomong ku irung. Kayak urang lahan cocokna. Korepat beut. Leungeun kala biru dengan sakilat nyabut cocok sungut si Aki. Pugue si Aki teh nepi ka sepa aduh. Panonna kekeureuceuman, halisna runat rinat. Jawab sia. Cek kalah hideung. Wawuh. Jawabna hampir teu kadenge. Di mana ayeuna? Sabara urang anak buahna. Di buminya. Anakna teh mung 2. Cek si Aki. Lain nanyakeun anakna sia. Tapi anak buahna. Ceuk kalah hideung bari molotot. Mani buncelik.
da teu kagungan anak buah. Kumaha kaayaan urang desa? Anger ti kapungkur ge kieu we. Cek si Aki beki ngarempon we nyaritana beki asa-asa. Syukur. Ayeuna hiji deui. Kudu dijawab ku maneh. Naha beunghar keneh si Durgali teh sajabati manehna saha deui anu pangbeungharna di dieu. Si Aki ngahuleng ditanya kitu mah da teu pati ngarti kana tujuan nu nanya. Jeung teu nyaho teuing saha nu kaasup pangbeungharna. Teu colohok we teu nemalan. Kala hideung amek seak jekuk bobokong si Aki teh dijejak. Ayo. Lamnya kabina-bina teuing ngajong deh kana bobokong. Cenah si Aki nahan napas beungeutna beuki sepa. Eta we ditajong bobokong teh nepi ka sisi lueur nanti mitra. Jawab sia. Lamun teu dijawab ditajong deui. Kejarang ade. Kejarang Aki mah. Balegug sia. Kalah ka sisi lueur. Moal ari atuh ari eueuh ka nyaho mah sia. Mitra, cakakak Kalabiru seuri terus kaluar ti warung. Dituturkeun ku Kalahideung, cul weh nu boga warung mah teu dipalire deui. Diantep sorangan dina kaayaan di Barogod. Ngan sungut teu dicocokan ayeuna mah pohoeun meureun. Kebat lampahna Kalahideung jeung Kalabiru lempang kalayan tenang. Ngajuk-juk ka imah Ki Durgali. No 2 tahun ka tukang kungsi diunggahan imahna. Kumaha Kak? Urang ka imah si Durgali. Urang nyokotan barang-barangna kokod kabeh ulayan deui. Sesakeun deui. Heulah satuju. Atuh lempang deui beuki ganjang. Jog kanu dijugjug. Kasampak teh diburuan loba jelema. Ki Durgali keur sawala jeung para pagawena. Malah pamajikanna ge milu ngariung. Anakna aya deui. Puguh we kadatangan 2 semah teh. Reuaseun. Terus eureun anu keur sawala teh. Sampurasun. Cek Kalabiru jeung ngajanteng di buruan. Rambes. Bade ka saha? Ki Durgali rada gugup. Piraku lali ka abdi. Poho deui teu ka kaula. Coba deuleu. Sing telik. Saha kaula? Ceuk Kalabiru bari nepak dadana nangtung ajeg dangah bangun gagah. Ki Durgali melong rada lila. Tapi dah tetep teu apal ka Kalabiru. Itu deui nu sejena najan kungsi nangkep garong nu 2 teh. Tapi ditemongan Kalabiru jeung Kalahideung cara lohok. Lantaran kaayaan nu 2 teh geus beda. Kulitna hideung semu herang. Buukna jabrig jabagimal dibengker ku lamak hideung. Hahaha. Syukurlah ari teu wawuh mah. Ayeuna dengekeun ku si laing lamun hayang salamet. Hayang nenyo deui panpoe isuk-isuk dijieulkeun sakabebana si laing. Duitna, emasna, intenna jeung naon wae nu mahal hargana. Lamun teu ngagugu beheung gantina hayu laksanakeun. Gebeg. Ki Durgali deh ngarenyag bakatku kaget. Nah, semah ribet kasar jeung garihal. Omonganana teu pikaresepeun make jeung wani ngancam sagala rupa. Ki Durgali bijil wawanena jung nangtung bari nanya. Adika teh saha? Nah, eta ngomong teh jang nyeuheuy wae. Na can wawuh jeung kaula.
make jeung ngalawan sagala sia. Boganya warang ke pansia teh atawa geus hayang pindah ka neraka. Yo. Sak Kalabiru ngayunkeun peureup,na. Rek nanyok Ki Durgali. Tapi Ki Durgali buru-buru ngejat ka tukang tos. Peureup teh lepas. Rob anak buahna ngaronom kabeh taki-taki. Ting pedeng kereng nulak cangkeng ding polotot bari kekerot. Teu suka. Nenyo dununganana di kitu-kitu ku semah. Nu teh dionang. Geuning bari sahudang sia wawalak teh. Adi. Kalah hideung nyeung seurikeun. Babad Kang tuman Kang lah. Cek Kalabiru. Teu kudu keneh antep heula ka hayangna lah. Cek kalah hideung satengah nangtang. Terus ngajegang bari nulak cangkeng. Dada dikemungkeun. Ngadenge omongan Kalabiru jeung kalah hideung kitu. Kasupan Neng Nong, cager pohara mitra hanya kal kabujeng Neng Nong. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.